warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang acara sawer dulu ya. Masya Allah. Neneng, oh pengen acara sawer ya Neng. Makan bugis Garut nenengnya. Sekarang acara saweran Sunda dulu nah, ini jeruk kawih saweran pernikahan ya, Bu. Anaking pehujan ati kacarog ya kadah bakti gelis kedah bakti hidup teh putra sajati kaing rindu teh ilahi aduh gelis teh ilahi wayahna hidup disuruh jatuh Agus Kasep putra ibu cabiku Asep didamu Kasep mugi didamu mun kasip kuku ibu tang tuping nanggih rahayu aduh kasep pinanggih rahayu. Masya Allah suaranya bagus. Daya atur punten kata tamu anu sami kantun ke para mitra uga kadang wargi ka sepuhna ka anu pamagat sinarang istri dangkan ku sadengan abdi bade ngiring binga kaul kanun menikah uga sanes ku tiasa sareng sanis kumawasan ieu mah sakadar maksa lidah kemah aku mentang ambing kayang widi anak si
ageng bagjana sing soleh sarta walagri jauh tina pancabaya kitu pak leneda tadi doan jantan ibu mulat melit kana puji sumarambah kana bayah ngait dina salubari mungkus dina jero kalbu ngancik dina jero hati sakit wae kalau kipigados kirang salamakna hapunten kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awur beasna di awur permena di permena di permena di Alhamdulillah. Wah, menang loba sih Manya. Menang loba mah. Alhamdulillah. Ibu ya permen mah. Permen naon? Mana? Mana lembar? Masya alhamdulillah dapat rezeki ya Bu ya. Mantap, mantap tuh. Pokoknya mah. Atuh lumayan atuh tuh hujan duitnya. Itu di panyaweyan ya punya. Stop dulu. Mana kak ibu? Sana.
Ipek